asa beda ya nama Ece ke Abah? Nya pasti atuh bah, ayeuna mah kudu beda. Nya naha Ce? Nya kan Ece teh geus boga salaki deui. Ah, keun bae atuh Ce, teu kudu jadi beda kitu. Teu bisa kitu bah, wayahna Abah ulah cunihin deui ka Ece. Nya moal bisa atuh Ce, da eta mah geus jadi kebiasaan Abah. Ti ayeuna omat kudu dirobah. Kajen Abah cunihinna ka batur we. Nah hari Ece geus embung dicunihinan ku Abah. Nya kan Ece teh kudu ngajaga perasaan salaki Ece bah. Ya Ce, ayeuna mah geus teu usum ngajaga perasaan. Usum mah ngajaga naon atuh bah? Ngajaga handphone, bisi kanyahoan. Oh, ani sing fai fai. Wilan sling lokan sling. Bunda, geus di mana, Bun? Eta yang geus di warung. Ah, manya ti warung asali ladala teuing. Ya biasa we atuh ayah ngobrol jeung ibu-ibu. Sok ngabohong, aya oge apal. Apal naon ari ayah? Pasti ngobrol heula jeung si abahnya. Nya iya, tapi da tara ngobrol nu lain-lain. Nya sih, ayah mah teu nanaon, Bun. Ngan hargaan we atuh ayah. Nya iya, bunda ge ngarti atuh. Heuh, syukur ari ngarti mah. Eta ti warung meuli naon? Iyo, meuli huwi jang bahan peledak. Uwi mah lain bahan peledak atuh. Bahan naon atuh ya? Bahan peledak. Si Eti. Eti. Abah keur naon di dinya? Eti kenaon di dia. Ati mah keur ngalalap. Bah, nah geus sababaraha poe ieu, Abah katingali jiga nu keur loba masalah kitu. Oh, henteu Eti. Nya di tempat-tempat ku Eti, Abah ini ti imah subuh keneh. Balik ka imah peuting wae. Oh, Abah pan keur gawe di pasar Eti. Nya syukur atuh. Sugan teh aya nanaon? Henteu Eti ulah hariwang. Bisi we aya masalah jeung si emak. Oh, henteu Abah mah teu boga masalah jeung si emak. Abah mah nya pisan ka si emak. Tah eta jodoh dunia akhirat Abah. Nya atuh kudu kitu jodoh mah, Bah. Abah ulah hariwang. Ulah hariwang kumaha Eti? Tulang rusuk moal pahili jeung tulang seblak. Eti, geus ngadege beja can? Beja naon? Cenah mah aya Amir keur neneangan si Abah. Neneangan rek naon? Aya masalah jiga nama jeung si Abah. Pasti gara-gara si Abah sok ngahareun ceumul. Nya jiga nama. Nah atuh lain diteang langsung ka imahna. Geus eta oge diteang ka imahna ngan si Abahna eueuh di imah. Paur weh bisa aya naon? Nya mangkaning ayah Amir mah gede ambek jeung nekat jelemana. Nya matak si Abah kabur oge sieuneun jiga nama. Padahal mah nya si Abah teu kudu sieun. Hadapi weh dasar walalaki. Nya eta jiga nama si Abah make jurus ngagoreng lauk. Kumaha kitu? Lebih baik menjauh daripada tersakiti. Jon. Kadi heula. Nah, Neng. Bieu maneh panggil jeung ayah Amir teu? Panggih? Pasti nanyakeun si abahnya. Heeh. Aya naon nya? Urang jadi curiga Jon euy. Kala curiga kumaha ieu Nay? Nya eta pedah meureun. Ceumuna diheurean wae ku si abah. Heeh, da si Abahna cunin pisan. Nya Jon, kuduna apal atuh kan cemu teh geus boga salaki deui. Lain. Ojon mah sieun si ayah Amir ngadat ka si Abah. Ojon mah apa pisan adat si ayah Amir kumaha? Nya Jon,
Katalah jagoan oge nya aya Amir teh. Kala katalah jagoan kumaha inai. Cenah baheula ayah Amir murag tina tangkal kai. Luhur pisan Jon. Lu terus Jangan ukur misalah hungkul leungeuna. aya awakna. Bubuk Jon. Geus lamun kitu mah ayah rek indit. Ari aya rek indit ka mana? Geus ulah loba tatanya, pokona ayah rek indit. Lamun ayah indit itu sawah saha anu macul. Pacul we ku batur. Itu balong saha anu ngurus. Urus we ku batur. Itu domba jeung sapi saha anu maraban. Paraban we ku batur. Lamun ieu kagaringan saha anu nyebar. Nah, mun eta mah cebor heula ku ayah. Yuk. Ira atuh rek ngajang deui ka Imah Neng. Nya kege pasti Aang nganjang deui ka Imah Neng. Aneh Aa mah lamun janjian panggihan teh kudu di kebun wae. Era Aa teh ku kolot Neng. Teu kudu era atuh A. Hei, keur naraon Inai Eca di dieu. Geuning aya Abah di dieu. Justru Abah rek naon ka dieu. Nya atuh bah rek naon ka dieu. Ulah ribut. Aya naon kitu Bah? Jiga anu loba kasihan kitu. Nya Nai, Ca. Ieu teh Abah keur nyumput. Si ayah Amir keur nenenan Abah. Aya masalah naon atuh bah? Eta Nai, pedah Abah sok ngeherian we cemul. Nya kade atuh Bah. Apa meureun aya Amir? Tenang bah, aya Inai. Nggak bisa naon mana Inai. Ulah nganggap sepi bah. Ye, harita aya genep musuh. Nyerang ka Inai. Singyaan. Inai mah teu mundur. Hebat Nai, nepi ka teu mundur kitu. Lain hebat bah. Inai teu mundur teh di tukangna aya tembok. Beneran, ayah ambu di dieu. Aya naon ayah menira rewas. Iya sugan panggih jeung si Abah. Tage geus lilanya. Can panggih jeung si Abah teh. Aya naon atuh? Eta jelema wanian pisan ambu. Ngaheureuyan pamajikan ayah. Wah, mun kapanggih beak tadi wawejet. Sabar ayah, sabar. Sabar kumaha ari ambu? Sabar kayak bango. Maksudna Dia terbang tinggi. Ujung-ujungnya tetapnya jadi kecap. Bah, ari si emak kemana? aya tong di imah keur gegero. Ari abah rek indit ka mana deui? Rek indit gawe atuh tong. Gawe ka mana bah? Gawe di pasar. Bah, nah abah geus lu poe asa kaciri beda. Beda kumaha tong? Jiga nu aya masalah. Eueuh tong. Abah mah keur sibuk di pasar loba gawean. Tapi nah hanya kamari ayah Amir nanyakeun abah rek naonnya bah? Oh, eta mah ayah Amir rek mere gawean ka Abah. Asa teu mungkin bah. Memangna abah teu apal tetangga ngomongkeun abah? Nya tong, Abah oge ngadenge. Nah abah ini jiga nu hare-hare sangkilang keluarga urang dihujat. Tenang we tong. Tenang kumaha di abah? Karena di setiap hujatan pasti aya dangdutan. Lembur orang teh kramenya cek. Nyade isu perselingkuhan. Eta awewena cek mul anu baheula ngarebut salaki wa Neng. Nyade ayeuna aya beja ngagoda si Abah. Ih dasar ateul awewe teh tukang ngagoda salaki batur. Nya cenah ayeuna keur diteteangan ku ayah Amir. Puas cek da hukum karma mah berlaku. Eta tapi saruana da awewe jeung lalakina oge. Sarwana ateulnya cek. Padahal ateul mah mandi we nya.
Nya, Cek. Cek, geus panggil deui can jeung Cek moal. Geus kamari panggih Panggil di mana, Cek? di pasar. Jika nu era panggih jeung Ece oge. Era kumaha, Cek? Pas manehna paamprok jeung Ece, manehna buang muka. Ece gitu eleh. Langsung we Ece buang air besar hareupeun manehna. Duh, kamananya poe kieu can datang keneh. Biar aku lagi jari janji mah. Padahal pasti telepon penting. Ketemu anjing Abah di saung. Cek. Hampura telat. Bieu Ece teh geus nyesa jeung masak heula di imah. Oh, teu naon, Cek. Aya naon atuh Bam? Nih keur genting kieu teh jeung ngajak papanggihan jeung Ece sagala. Abah teh rek nanyakeun ka Ece, ari ayah Amir masih keneh nenengan Abah? Masih, Bah. Malahan manehna beuki curiga ka Abah. Aduh, da eta atuh omongan tetangga mending lu riweuh. Nya mun bisa mapanggihan we ku Abah, jelaskeun nu sabenerna. Nya eta, Cek. Abah teh sieun ku ayah Amir. Apa sorangan pan adat ayah Amir kumaha? Ih, moal naon, Bah? Coba tepungan pokokna nama ayah Amir. Omatnya, Bah, panggihan ayah Amir. Geus Ece moal lila. Itu ayah Amir bisinangan. Kamana tuh, Cek? Ke deui. Kalau ka ini, Ih, aya naon deui atuh, Bah? Cek, air lanceuk lalaki naon disebutna? Akang. Ari bahasa Inggris nanggesan. N. Cik, ayeuna hijikeun ngaran lanceuk lalaki jeung engeusan. Kangen. Abah geus sarua, Cik. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu maling ya? Geus moal bisa lumpat ke mana deui, ha? Wani maneh ka aya, ha? Nah, lo berayah maksa wah. Kek. Salus eta bedaug euy. Ya harus atukan tenan ieu mah. Kumaha lamun tuker tamah? Lamun ayah hayang mah teu kudu tuker tambah. Mangga we kanggo ayah. Bener ya. Bener. Moal hanya kal. Moal. Ya. Degen. Nuhun. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seru sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka gokon, jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,